Ini tuh ya kieu balik subuh pasti gawena teh bener da. Apalan wae si Ece. Nya apa atuh da geus moal setelan kieu mah. Nu infonya jang Ece, penting ayeuna mah tamuna oge spesial. Spesial kumaha ari maneh? Kos martabak wae spesial. Ya spesial lah da tamuna salaki Ece. Saki aing di embat. Bodo amat, bodo amat, bodo amat. Tah, mah jadi naon ai penting pan ngawean kerja kusep. Pemajikan men teu bisa men euy. Stieun ke pamajikan. Heeh. Dengekeun saran ti urang sakira sieun keneh ku pamajikan anu keneh make wig make rok tong hayang kawin teh naonan hirup. Saya oge dahulukan kepentingan seorang istri sebagai suami yang baik. Asal Itu baru. Asal gitu anjing ngomong teh. Make rok Selingkuh. Ya dengekeun ayang ngejenar sareng mama. Mah, Saeta sateunya. Kelas sakedatnya mak. Sia teh eta teh mitoha aing. Kedai itu aya mitoha aing. saha sia nu bieu teh nyelingkuhan anak aing. Eta mama tukang kredit. Tukang kredit mah nya nyebut ayang-ayangan. Apa geus akrab ari mah ayo. Mah nya nu geus akrab kitu. Bae da geus akrab aing mah. dedeg sampai rupa hade. Anjaka ngajomblo nya. Neng, Naon saya nyindiran aing? naon Kang kasinggung? Jelas kesinggung. Dah, sanes ka Akang abi mah. Nyarios ka ieu abi mah. Neng. Anu wengi penak teh nya. Mana Neng? Naon ieu? Penting panggilannya aing. Besok ulin teh penting. Apaan cek acara kudu usaha. Anjing, sawah aing dacak batur. Matak toh macem-macem. Kakak perboy cap burung walet. Anjing, salap goblok. Antong sia. Anjing. Tong lancar penting ieu. Hah? Ai motor teh eueuh geuning. Apaan cek aya teh tadi panasan cenah. Nah, nih eueuh teh di imah teh kadenge sorana ge. Da lain di imah atuh. Di mana? Itu di ditu di lapang. Jauh-jauh teuing manaskeun motor di lapang di hareupeun imah we atuh. Pan apa sorangan ari aya di hareupeun imah mah pan ieu loba tetangkalan atuh. Ari ibu manaskeun motor kumaha sih? Hanya dipoekeun di lapang. Hirupan oon. Hirupan. Tater. Reng. Bu, ku zaman ayeuna mah kahirupan teh geus lalieur nya. Lalieur kumaha ari aya? Loba barudak ngarorak keneh jaba geulis. Malah aneh-aneh nafkah gitu nya. Tapi ka ngajualan kacang ya. Nyakeun bae atuh nu penting mah usaha we. Oh, atuh udah ngajual kacang teuing mah Bu, asa kabina-bina atuh jaba geulis sok. Emang didinya ningali nu ngajualan kacang di mana? Tadi sisi jalan tol, puting-puting oleh ibu loba atuh. Nyakeun bae atuh da teu ngarugikeun batur dagang kacang mah, da urang ge baheula osok. Ibu osok dagang kacang. Atuh urang teh diberi kacang sesa meureun. Naon ari maneh? Kacang sisa naon? Sesa dagang. Naon da aing mah dagang kacang suuk, blegu. Oh, rewas tuh teh kacang eta. Puguh we da aing teh bondon. Nah, sia bet apa di daerah eta? Dagang kacang. Wah, sia pernah masakan. Ecek Mang Bule, urang Matara. Ecek. Teteh. Ah, Kan sebagai gadis, SMT kan can berpengalaman. Terus lamun neangan calon salaki teh tina naon nanya? Bebet, bobot, bibit. tah eta. Nah, lamun seandainya neangan lalaki ningali tina naonna lamun hayang apal bobogaanana teh. Tinggal we tina ieu inung sukuna, tina jempol sukuna. Lamun inung sukuna gede, bobogaanana gede. Pasti gede. Lamun inung sukuna leutik, bobogaanana pasti leutik. Sagede cingit. Oh, tapi nah nu salaki eteh mah bobogaanana leutik
ai suku jempolna gede. Apan baheula pernah katingang Batak. Nah sia bet apal? Embah saya teh nyobaan hungkul teh nyobaan ningali asli ningali hungkul teh ningali hungkul